Mitra nuju ada mungkin dongeng nuju lunan yangan bapa karangan kilengsa. Mang Jaya sapara kanca balik neraskeun aca dongeng katunda atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalian kabingahan. Ayeuna dongeng nuju diancak ku Mang Jaya teh neangan bapa karangan kilengsa ayeuna mincak bagian ke-88. Insyaallah diusahakeun para mitra atuh gaya suatena nya maksimal saya hoyong maksimal saya dan hoyongna maksimal tapi mung sakieu dugina. Namun insyaallah para mitra hartos nama tos diminimalisir ke naon teh anu ngeresek atau napi nu suanter-suanter sanesna para mitra nu kinten-kinten kirang raos diminimalisir namungnya akhirnya merugikan ieu gitu. Puntennya pilih kirang nyugemakeun bagi kemampuan Mang Jaya official ngangkat tina kaset kana ieu kana naon teh kana MP3 di MP3 janten MP4 para mitra atuh para mitra tos kitu janten hiji naon teh bahan kanggo siap ditayangkeun di YouTube biasa kaluar para mitra sadaya ayeuna nincak bagian ke-88 neangan bapa karangan kilengsa wilujeng kadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan bapa karya kilengsa. Ayeuna nincak bagian ke-88. Sumangga wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberah mana. Kumaha terasna tarung antawis Buldani ngalawan Satar sareng Bani. Saha nu kasoran dina eta tarung? Mangga urang sami-sami bandungan. Para mitra sadaya dina tarung ieu urang tiasa ngagambarkeun Buldani kacida pisan kasitna dina ngalawan dua jelema anu katelah Bani jeung Satar. Samala harita Satar para wargi sadaya dina gerakan anungan sakilat bedogna geus ngaceleng. Satar ngajenghok lenyap hatena ngalenyap. Nenyo seseukeut bedog nyuwuk kana beheung. Lap ngelok nyingkahan balai teu nyahoeun Buldani ngagunakeun kamarang nyamber buhaya nyanto. Bedog ngaliwat kagigir tuur ngageduk kana gado Satar. Jatru. Aduh ampun. Satar ngajarijeng. Tina sungut bijil getih huntu asa aya nu coplok. Cakakak Buldani seuri seak nyabetkeun bedog rek nigas punuk. Lenyap Bani reuwas sakilat luncat ngajejek. Kamuteun. Lenyap Bani reuwas sakilat luncat. Harita teh ngajejek tetepokan Satar cumpalik bruk kagigir langsung ngagorentel. Bedog Buldani milepas kagigir ari Bani datang ti katuhun Buldani. Langsung ngababukeun pigelang katuhu kana puhu ceuli Buldani anu katuhu dikepangkeun satakar tanaga. Hiu cebet tolonyong Buldani leungit kasaimbangan badan. Bruk rubuh sirah lieur tetenyoan ranyai kararoneng angan mural asa sebel. Tapi barang rek ditimpah deui ku Bani kaburu eling. Dampal suku Bani anu rek nyirik punuk dirampin sakaligus kedemut Bani ngalaman ti bebeut deui. Tapi ayeuna mah teu pati parna sabab bisa keneh ngagunakeun jurus kalakai murag sarta leungeun bisa nahan. Atuh teu nyeri teuing malah sanggeus lesot tina cecekelan musuh, langsung ngorejat deui nangtung. Kurang ajar sia Buldani, rasakeun wabalas ti aing deuleu. Ceuk Bani bari ngayunkeun peureup katuhu. Rek ngagedor irung Buldani. Tapi para mitra tangtu Buldani henteu cicingeun. Manehna geus amak ti tatadi keneh hayang geura ngarubuhkeun musuhna. Nenyo peureup nu datang bangun hilineuk meuni geus haripeut. Peureup dirawe langsung malik bari dongko awak Bani dipunak rek dikebot kana lemah. Puguh we tumrapna ka Bani lain deui mata kreuwasna. Ngan untung kaburu inget manehna muntang kana buuk Buldani. Atuh basa dibantingkeun teh Buldani ngoceak sabab peureus kacida. Setan alasia ceuk Buldani bari ngalesotkeun Bani. Ari sirahna diulang keneh ku Bani atuh langsung para mitra ditamah ku panampiling pangtarikna. Hiuk cebet nengal kada puhu ceuli. Buldani ngalenyap sakedapan mapoho kana temah wadi. Sabot kitu ditimpah deui dicabok pipina kilek ka kenca. Cebet sabelah deui kilek ka katuhu. Barang rek ditunyel huru angeunna ku siku Buldani eling.
awak na ngagila ka kenca siku musuh dikelin perep katu asup kana iga burung bani. Seak hiu jaku. Bani nahan napas amakan sesek. Tanaga asa leungit tapi kaburu sadar kudu buru-buru nyingkah. Bisi musuh nimpah deui bani mundur bari taki-taki. Ngan edas dampa suku bani jiga aya mataan sakilat najong bobokong. Seak, ampunten, dampa suku Buldani maksudna. Seak cungkel bani ngajungkel bari aduh-aduhan. Barang rek dileyak beuteungna satar geus leuseuh tanagana ngarontok Buldani. Suku kenca nu ajeg dipun tangan atuh Buldani teu kagokeun. Kapaksa teu tulus najongna. Red kahanap sukuna dicekel ku satar teu antaparah di suku kenca dikenu karek ditarik teh langsung nincak punuk satar. Gurinya satar ngagurinja sabisa-bisa. Ngan orok kaya Buldani teu ngantep bedog diayunkeun rek nigas beuheung. Hiu kolepat kang pluk bedog murag. Buldani ngajenghok para wargi leungeun katuhu asa sing sireumeun. Bedog teu kanyahoan geus aya dina taneuh. Satar ngagereleng kagigir bari nahan kanyeri. Bani geus teu bisa maju sataranya kitu keneh. Setan mana nu kumaha wani ngagokan gara niat aing. Mondong main bokong sia mun nyawani hayu bijil. Urang pada-pada nyekel sabuk milang tatu. Urang ngadu jajaten sia jeung aing. Buldani nangtang. Manehna ambek asa dibongohan, asa diunghak kudu ngagagalkeun niatna rek maehan satar. Cakakak aya nu seuringan aneh teu bisa ditangtukeun. Nah di mana ayana eta jalma sabab sora asa kadenge ti unggal madhab tapi eta keneh. Buldani kerung manehna teu geus bisa neguh. Nu seuri awewe tapi naha teu puguh tempatna. Hatena rada seber da geus bisa naksir. Yen musuh mibana ilmu tanaga batin anu saluhureun ti manehna. Setan sia, saha dadenya? Pokna kana dirina pribadi. Tuluy luak liuk bari tetep waspada, lila-lila pageuhkan. Hari lila-lila caringcing para mitra pageuh kancing. Terus luak liuk bari tetep waspada, caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Siap sadia pikeun ngayonan musuh nu can puguh dumukna. Denge deui sora seuri, Buldani kakerot nahan amarah, lila-lila gero nangtang ka musuhna. Munya sia lalaki langit lalanang jagat hayu gara bijil. Setan sia, mondong nyumput 3 siluman deuleu. Aing moal sieun moal keung. Sok gara bijil, urang galungan sia jeung aing. Barang cacap omongan Buldani. Kolepat jeleg aya nu nangtung tukangeun Buldani teu kadenge sorana. Datangna kawas siluman henteu ngabijilkeun sora. Nangkep harigu bari imut. Netep kana punuk Buldani nu bangun heuras sabab hatena keur pinuh ku kakeuheul. Horeng nu datang teh Nyi Saerah nu geus teu tega ngantep baladna. Anu jadi kaulinan Buldani, bani jeung satar geus jelas moal mampuh pikeun ngarubuhkeun Buldani. Ari Buldani masih keneh ngajengjen. Bari nenyoan kanu saruni, hayang geura nenyo ka musuhna tapi eueuh nu katenyo. Gero ngagorowok nangtang perang. Bangsat bijil sia, aing geus lapar deuleu. Hayang nguyup getih sia deuleu. Pokna. Siga nu nyawe beuki getih jelema, ngomongna teu make uteuk. Padu disada teh nyaan para mitra perbawahan hawa nafsu. Nyi Saerah nyarenge. Leungeun lalaunan ngarumai sabiasana. Geus kitu taki-taki masang kuda-kuda pereup katuhu geus buleud. Nu kenca numpang luhureun bujal geus sayaga apep ngomong lalaunan tur halimpu. Kang Buldani abdi aya di dieu. Kebeg Buldani ngarenyag satakar kebeg. Sabab teu kanyahoan bek aya manusa tukangeun sakilat malik katukan ana breh teh Nyi Saerah. Geus manco bari imut puguh we Buldani meuli calangar. Rek ngomong taya soraan panon buncelik reuwas pacampur jeung atoh nenyo nu bahe noal teh hareupeunana. Tapi memeh sadar kana kaayaan pereup leutik tapi ngeusi. Ngan sakilat nyodok lu angen hiuk cekuk. Buldani meuni bengkung-bengkung we jiga aki-aki bongkok kawas nu ngahormat ka Nyi Saerah. Atuh bawarieun pisan leungeun kenca katuhu diayun amingkeun nyabokan pipi Buldani. Hiu kaplot satarikna. Beungeut Buldani nepi ka luak liuk bari nyengir nahan kanyeri. Kapaksa cengkat bari nyekelan hulu angen. Orok aya Nyi Saerah teu mere kasempetan. Manehna maju salengkah bari ngagedorkeun dampaleungeun kana mudada musuh. Make ilmu batin warisan ti akina. Nu memang meunang muasaan 40 poe 40 peuting. Hiu jebet koceak Buldani ngacerit maratan langit ngoceak maratan mega. Lengak sirah ngalengak awak ngageter suku harita teh para mitra. Nyangeyeng
tina sungut bijil getih kentel sampoyong dalig-deg rubuh ngudupung bari aduh-aduhan tetela ilmu Nyi Sairah mati kabina-bina. Geus rubuh kitu mah teu ditimpah deui ditetep salila-lila kawas nu hayang sidik kana hasil tenggelanana. Nyi Sairah teu ngomong, teu usik mencerong kana awak Buldani. Breh kajadian nu geus kaliwat nemongan. Tiwasna nu jadi kolot, tiwasna kulawarga Mang Uha, tiwasna urang Cisurup anu sejen kabeh akibat ku kajahatan Buldani. Ras deui inget karemong sutra warisan ti indungna leungit moal salah tangtu dipaling ku Buldani. Ngan samemeh ngomong naon-naon Torojoa Suhama nyampeurkeun. Kitu deui bani jeung satara patingrang dieu ngadeuketan. Tiluan mureleng ka Buldani nu geus ripuh eleh jajaten eleh tanginas ku Nyi Sairah. Sanggeus rada lila, Buldani usaha satekah pola pikeun ngaleungitkeun rasa nyeri. Musir pangaruh tenggelan Nyi Sairah. Anu pewang para mitra, kibeg awakna digedogkeun aneh beungeut muring has deui mata beureum ngan beungeut jadi geuni. Tuluy ngagerem kuniang nangtung lalaunan, rada jajari jegan keneh tapi sorot panon bangun galak. Nu opatan taki-taki utama nama Nyi Sairah geus siap pikeun narajang Buldani. Udah ngajar. Licik sia, ceuk Buldani bari tuluy ka kerot. Panon mencerong ka Nyi Sairah dua peureup ti peperket bakat ku gemes. Jalma licik kudu dilicikan deui. Mun rek nyangan manusia anu panglicikna moal aya deui Iwati Andika, Buldani. Tema Nyi Sairah tanes, kurang ajar. Sia goblok rajen wani ngabongohan ka aing. Saha nu ngabongohan? Kami mah narajang teh ti hareup, henteu ti tukang. Mun rek niat ngabongohan mah ti tadi we meureun. Sabot anjeun balanga. Pan jelas nu kabeunangan teh hulu angen. Hartina aing nyerang ti hareup, na make disebut ngabongohan. Buldani eleh carita, da nya atuh teu ngabongohan Nyi Sairah teh. Sidik pisan narajang ti hareup eta mah Buldani we nu cileureun henteu waspada. Sairah. Rek naon sia? Ados-ados ka dieu ha? Teu kudu nanya, ka sia mah loba nu hayang tepung, loba nu hayang sasalaman ku bedog, loba nu hayang usapan pipi sia ku pesoraheut. Ya, pasti diusapan sia teh ku pesoraut. Loba nu hayang nyuguhan sia ku Enrin, sabab sia geus loba tingin laku lampah nu ngarugikeun ka balarea. Ku kami geus dititenan meh unggal lemur guyur, unggal desa ear, tayadi nu diceritakeun Iwati kajahatan si Buldani nu geus jadi sabibir hiji. Niat kami ngadatangan ka dieu rek ngajakeun balitungan jeung sia. Sabab maotna indung bapa aing nu jadi ulon-ulon pangacauna sia, rusakna urang Cisurup gara-gara sia, leungitna Nyi Areati ku sia. Jadi aing teh rek mereskeun eta kabeh, rek minta tanggung jawab ti sia nu geus loba milampah kajahatan. Para mitra kaum dangu, Buldani ngahuleng ngadenge kitu teh. Hatena muji kana wawane Nyi Sairah nu memang tadina mah taya pisan kabisa. Taya kawani mun papangi di kebon paling-paling ceurik bari jajeritan. Malahapan kungsi di udag-udag ngan dihalangan ku Anggara, tapi ayeuna bet jadi galak wanian jeung teuneng ludeung taya kasieun. Sairah, ulah kemana wae sia ngomong. Eta bibir bisi dibobak sia ku aing. Awewe ulah kaleuweuhi, najan ajol-ajolan tetep sia deuleu. Awewe mah aya di handap, tak kulantaran kitu cukup sakitu ngabacot. Ulah ditambah deui, ulah kena-kena boba bibir. Ngomong sadaekna deuleu. Ceuk Buldani ngomong ka mana bae. Tina awahing ku bingung geus kadeseh ku Nyi Sairah. Atuh puguh tumerapna ka Nyi Sairah lain deui mata keheulna, nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Katara ambekan renghap ranyug dada turu naek pok ngomong deui. Mun kitu ka hayang Andika heuh, kami moal loba omong deui, tapi samemeh kojor ka dieukeun heula karemong sutra nu kami. Kop cokot mun bisa mah deuleu. Kurang ajarnya. Memang geus kaleuweuhi sia. Buldani rasakeun pangbarah ti aing. Nyi Sairah teu kuat nahan amarah. Kasabaran geus bea kabeh teu loba omong langsung narajang ka Buldani. Ngan sakali ieu mah teu ujug-ujug hasil lantaran Buldani geus siap ti tadi mula. Nenya musuhna mata deui Buldani jingkrak bari naki serangan lawan. Stuk hiu berat dua leungeun bantrok. Buldani olohok disangka leungeun awewe mah hipu ari pek teh ngabletrak kawas diadu jeung linggis. Kelo sia, telas kurang ajar deuleu, ceuk hatena. Sabrut manehna narajang nyoba-nyoba moal boga alpukah nyerang. Tapi edas Nyi Sairah meniran cingeus. Serangan nu datang ti gigireungan sakilat digiwarkeun, bareng jeung kitu suku ngajelepung rek ngajejek kuda-kuda. Tapi Buldani rikat nonyok puhu ceuli. Hiu berat ditakis ku leungeun katuhu.
Buldani nahan napas sebuk nu kencana rajang deui tapi berat diadu deui sabab leungeun Nyi Saerah ge mata deui. Nu akhirna duanana geus teu asa-asa ngadu jajaten. Ngagunakeun ilmu panemu dina bidang tarung. Buldani meuni gregeteun hayang geura ngarubuhkeun musuh, tapi Nyi Saerah kacidaling hasna hese pisan di arahna. Lila-lila Buldani bosen ngadu kapelitan dina gerak. Akhirna nenjerag bumi bangun berat, kadenge meuni ngageblig tanaga bijil sabulu-bulu. Nenyok kitu Nyi Saerah geus ngarti yen musuh narobah siasat rek ngagunakeun tanagana nu dianggap baris unggul. Babari nu kieu marasakeun sia, ceuk hate Nyi Saerah. Bari mundur sababara lengkah lain rek kabur tapi mundur teratur bari ngatur adegan. Barang Buldani geus siap rek narajang, Nyi Saerah ngagunakeun jurus aneh sapu jagat nu geus lila teu dipake. Sabab kasebut jurus simpenan warisan ti Aki Sura. Hiuk kabelig nenjerag bumi curalit cungkel Buldani ti bebeut teu pupugu. Bujur seueul nyengir bari gegeleneng. Kuniang hudang deui maksudna rek nuluykeun tadi tapi karek ge masang kuda-kuda. Nyi Saerah ngageblig lemah, curalit kedebut Buldani ti bebeut leuwih tari. Barang blug Nyi Saerah luncat make gerakan bajing luncat, celek nincak tongong Buldani. Hiuk ceprot, monyok Buldani bari dongko. Nu ditotok urad mamatihna nu bisa ngalumpuhkeun awak musuh. Kumaha atuh salajengna para mitra? Tumerapna ka Buldani lain deui matak jengkelna. Sababarang rek ngorejat hudang awakna leuleus taya tangan pangawasa. Ngaleketei lir kapuk ka ibunan kawas kapas kahujanan ngarumpuyuk lir anu dipupul bayu. Aduh. Ampun. Buldani ampun-ampunan. Tapi Nyi Saerah siga nu poho seret nyabut badi ditinggal akina. Barang rek ditubleskeun kana walikat Buldani. Gero Suhama ngagorowok. Tahan! Gebeg Nyi Saerah ngarenya. Ret ka Suhama nu direret ngadeuketan malah bani jeung satar nuturkeun. Pok Suhama nyarita. Nyai, ulah waka dibinasa si Buldani teh tanya heula kasanggupanana. Bisi matak berat ka urang. Kewajiban manusia ka manusia sejen lian ti kudu ngaragrageun hukuman tapi kudu silih geuing, silih elingan. Susuganan binarung taufik ti Allah. Susuganan si Buldani daek eling babalik pikir. Kaduana mentah heula katerangan nu jelas di mana ditunana adi akang. Sabab mun si Buldani geus palastra bakal leungiteun laratan. Tah kitu pamantati akang. Hapunten abung kang kumabantun. Ceuk Suhama nyarita dari anak. Omongan yang Suhama bener pisan Nyai, ceuk Bani Mairan. Nuhun Kang abdi bingah aya nu ngelingan. Mun teu aya nu inget mah boa geus kumaha si Buldani teh. Mun paeh kuleungeun abdi tangtu abdi milu tanggung jawab. Sakali deui nuhun Kang. Nyi Saerah bungaheun. Badi diasupkeun kana sarangkana. Panon melong ka Buldani geus teu bisa walakaya. Mangga taros heula. Mangga Kang. Nu opatan jempe ari Buldani gegerungan setengah aral. Lantaran nafsu tetep ngagedur, amarah tetep ngagolak. Amek nyedek tanaga midek akhirna ukur humarurung. Nyi Saerah ngajewang kerah baju dijungjungkeun sina diuk. Buldani diuk bari jeung semu leuleus taya tanaga. Teu kuat nangtung acan. Beungeutna sepa amekan kerep panon beureum ari huntu kekerot nahan amarah. Buldani, dengekeun omongan kami, andika geus loba milampah nirca, geus loba metik pati ngalanyawa. Puluhan jalma jadi korban kabiadaban andika. Taina geus teu walakaya, hiji bukti yen kakawasaan manusia aya watesna. Kakuatan jeung kasakten teh teu salawasna napal dina diri Andika. Andika kudu sadar, kudu eling kana diri, kudu bisa ngalenyepan ieu perkara. Jeung kudu yakin yen aya di nu leuwih kawasa, nu leuwih gagah jeung leuwih agung batan manusia, nyatana Allah nu maha kawasa. Allah nu maha welas, nu maha asih ka umatna. Allah nu maha esa. Cing kami rek nanya ari Andika. Na teu hayang ngarobah lampah, na teu hayang ngomean kalakuan nu nirca, na teu hayang hirup bener tur ta aya dina katengtreman. Geura eling Buldani, geura tobat, meungpeung aya keneh kasempetan, satungtung nyawa kakurung ku badan. Andika bisa keneh ngarogah lampah, ngalilirkeun pikir bari jeung kana jalan anu bener, jeung lempeng, sarta aya dina karidoan Allah. Kitu ceuk Nyi Saerah nyoba-nyoba ngelingan hate Buldani. Susuganan ayat taufik sareng hidayah ti Allah, menang rahmat ti Gusti Allah, sangkan panto hatena muka, daek narima kana pepeling anu hade. Kumaha atuh para mitra tumerapna ka Buldani, sawada dielingan ku Nyi Saerah.
Buldani kalah kabun celi kawas nu iji ngadenge omongan Nyi Sairah teh. Geus kitu jebi tananing nampik kana pepeling teu narima kana papaga. Sairah, udah kasebelan sia. Ontong lah omong deuleu. Aing nyaho kana Rusia sia. Aing nyaho kana modalna. Kuda kamari sore bau keneh jadi ngau. Nyau di naon deuleu. Meungeus montong mabatahan ngojai kamari. Taya budana dagang peda ka Cirebon. Para mitraan mulia. Ieu naon teh paribasa dilenyep diterapkeunana ka daerah-daerah nu tebih ka Cirebon. Aya paripaos cenah bumi urang Bandung ieu nya, mapatahan ka anakna. Taya gunana sia dagang peda ka Cirebon para mitra. Maksudna teh teu aya hartina mawa peda ti Bandung dibawa ka Cirebon didagangkeun lantaran di Cirebonna pusat peda para mitra sadaya. Kajanten asin sagarupi seueur di Cirebon teh. Kumargi aya sisi laut mah biasana sok seueur bangsa lauk-lauk laut anu dilamikeun gitu para wargi ieu. Jadi paribasa teh dikeuna-keuna teh ka daerah-daerah nu tebih ka Cirebon, di pagunungan-pagunungan gitu maksudna. Mangga urang teraskeun. Masya Allah, dasar geus bedang wangkelang, bedegong, beaka repaingan ngaberung nafsu ngalanjur nafsu ngumar amarah. Betah ngumar amarah da geuning geus boga rasa yen diri geus mahi, make ngaku-ngaku jadi meri. Da geus pinter ngojai meureunnya. Ieu Buldani. Jalma taya nu punjul aya paribasa, luhureun bentang aya deui bentang. Manusia ulah dire jeung takabur. Ulah nulak cangkeng dina punuk, ulah boga rasa yen aing geus pinter. Geus cukup ilmu, bener aing teu deungeun. Lo coba lenyepan. Coba pikir sing apik, baca awak, baca alam, baca zaman. Sangkan wawuh jeung kanyataan nu napel dina diri anjeun. Ngaji diri maca lampah. Eta teh kacidahadena, sangkan ulah boga rasa yen diri pangbenerna. Sabab kasalahan batur sagede tuma katenyo. Tapi kasalahan sorangan mah najan sagede gunung ge teu kadeuleu. Atuh saja batik kitu mun rumasa jadi manusia nu keuna ku owah gingsir. Rumasa jadi manusia nu teu sampurna. Mun rumasa jadi manusia nu loba keneh kakurangan, sing apik dina narima pepeling. Ulah gagabah dina nyarita, ulah kena-kena geus kolot, tulus ngahina kanu ngora. Ulah kena-kena geus pinter, tulus ngahina kanu bodoh. Make mung narima kana papatah jeung pepeling. Yeuh Buldani, saur para sahabat oge, tenyo naon nu dicaritakeunana, jeung ulah nenyo saha nu nyaritana. Jadi cinekna mah ulah nilih kana ngomongna, tilih kana naon nu diomongkeunana. Naha bener atawa henteu? Naha luyu jeung parentah Allah atawa henteu? Ulah boga rasa yen kolot, geus pinter, geus sagala nyaho, nu akhirna mung narima kana saran tinulian. Cilaka nu kitu teh. Ceuk Nyi Sairah. Tetep ngabudalkeun kapanasaran ngelingan ka Buldani nu keur aya dinu poek hate peteng kalbu. Tapi hate Buldani tetep teu asbatan karang. Panon panto hatena geus karahaan teu bisa muka. Taufik jeung hidayah ti Allah teu asup kana hatena. Teu bisa ngancurkeun sifat diri jeung takabur nu ngawasa kana jiwana. Sairah, gandeng sia, alik nyingkir deuleu. Ontong deukeut-deukeut ka aing. Aing teh sudi ngadenge omongan sia deuleu. Temal Buldani. Jelas bisa nolak kana pepeling anu sakitu hadena. Ngan untung Nyi Sairah bisa nahan hawa nafsu. Geus sanggup ngadalikeun amarah pok deui nyarita leuleuy. Buldani, Allah lautan hampura. Najan sakumaha gedena dosa manusia, bisa keneh dilebur, bisa keneh dihampura. Asal urangna bener-bener sadar jeung ikhlas. Seja tobat ka Allah menta dihampura tina segala dosa nu geus dipilampah. Sarta janji ka diri yen moal sakali-kali deui milampah nu jiga kitu. Insya Allah bakal dihampura. Sakali deui insya Allah bakal dihampura. Pek kulantaran kitu, ulah bedang jeung wangkelang, pek pikiran nu leuwih asak. Nah rek tetep aya dina jalan jahat nu matak cilaka, atawa rek milih jalan pisalamet teu. Ayeuna ku Andika geura lenyepan. Mun kuring niat telenges, tadi geus bisa nyabut nyawa Andika. Mateni metik pati moal kudu lila-lila. Ya, beuki ngomong sia Sairah. Aing mah teu sieun ku paeh deuleu. Aing mah teu hayang loba lelewa. Aing geus sugema dina kaayaan kieu. Mun sia boga niat rek mehan aing geura prak. Moal sieun moal keueung. Aing geus sadia pikeun narima eta kajadian. Astagfirullahalazim. Nah anjeun teh mana bedegong-bedegong teuing Buldani? Nyi Sairah ngarasa heran, hate Buldani teuas-teuas teuing. Buldani teu ngomong anggur muringis nahan ka nyeri. Tapi najan kitu ge amarah mah tetep gede, nafsu ngagedur minuhan dada. Da cacak mun teu leuleus mah boa narajang deui, kasebutna ambek ge nyedek. Tanaga midak bati
gegergeteun we da mata mah teu wasa. Para mitra kaum dangu, Ari Suhama harita para wargi nepi ka gogodeg ngadenge kekecapan Buldani. Nu ngagambarkeun yen hatena bener-bener teuas, geus karahaan, geus kalimpud ku hawa nafsu, kabeulit ku pangaruh iblis dicangcang ku sifat setan. Nyai ari geus kitu mah moal salah di urang. Sabab geus jelas hate Buldani karahaan, cek Suhama dari anaker. Nyampodaran we lah, bani miluni merung serepet ngalugas bedog, kurilap tel kana dada Buldani. Atur ada ngalenyap Buldani tereuwas nenyok itu mah da geus nyaho. Bani jeung satar kacida ngewaeunana ka manehna. Kelanan Kang maehan manusia mah babari, tapi tanggung jawabna kudu diperhitungkeun. Jeung di urang teh perlu maluruh Anyi Aryati di mana ditundana, cek Nyi Saerah. Tetep aya dina kasabaran, muhun mangga atuh pariksa deui. Bani ngelehan bes bedog diasupkeun di kana sarangka. Buldani, ayeuna kami rek nanya, di mana ditundana Nyi Aryati? Tuduhkeun ku kami rek dicokot. Jeung dituduhkeun di mana karemong sutra milik kami. Buldani teu ngajawab. Kalah kapeureum jiga nu ngaheureuyan. Atuh sarerea ambak mun teu ngingetkeun ka Nyi Aryati mah. Bua geus pada ngaleyak. Siksa we heula sina karasaeun lah, satar jengkel. Buldani, lamun maneh teu nuduhkeun kapaksa kami rek nyiksa nepi ka ngaku. Aing mah kuat ku siksa. Moal sieun moal keung. Boro-boro disiksa ku manusia kana neraka ge aing mah geus siap deuleu. Kebeg teh nu opatan ngarenjak. Bulu punuk muriding sabab omongan Buldani geus kaleulewihi make jeung nangtang kana siksa ti Allah. Nyi Saerah nepi ka gogodeg sababaraha kali istighfar. Teu nyana hate Buldani geus bener-bener ruksak. Ya Allah, ya Robi. Iblis mana nu ngaruksak jiwa si Buldani. Nepi ka tega ngucapkeun omongan nu sakitu sombongna. Eta mah geus lain hampuraeun, urang sangakeun wae kanu kagungan. Cek Suhama manehna tepi ka ngalenyap sabab pikeun manehna geus kuat ati kanti leuleuti. Alus warah ti Haji Marnadi saeutik katarawani ngageuheuyekeun kana ayana surga jeung neraka. Sabab mun kumawani kitu sarua jeung ngahina ka Allah, nangtang ka Allah, kupur kasebutna baris meunang bebenon ti Allah. Kang, ngalah kararange Kang. Nyi Saerah satengah nyentak. Lain nyentak kanu dititah tapi amak ka Buldani. Nu dititah teu baha satar ngaleos rek neangan sireum kararange. Ari Bani dititah ngudaran baju si Buldani, breh dadana buluan. Bujal rada dosol deukeut iga. Aya tapak bedog ngagedat. Cedana bungkul para mitra kari juga. Kaciri jugalana eta jalma cirining beuki gelut tukang galungan. Tekung silila satar geus datang mawa kararange sasayang. Geus kitu Bani neangan batok bulu. Tuluy dieusi kararange pal kana buja Buldani di talian kana tonggong. Puguhe para mitra Buldani menika kerot amek sabab bujal karasa nyeri dicocoan ku kararange. Mimitina mah kuat kena ditahan lila-lila panas jeung matak jengkel. Kuniang hudang rek maksakeun nangtung. Leungeun dicekelan ku satar dipaksa sinadiuk tak-tak didedetkeun ku Bani. Nyi Saerah nangtung hareupeunana mureleng ka Buldani. Aduh, getek segelo. Haisotkeun si ampun. Ampun jeung tibatan kieu. Mending kene diusapan ke bedog aing mah sia. Aduh. Buldani pepelengkingan. Nyaan teu kuateun di kitu-kitu mah mending keneh ditonyokan puguh karasana tapi ku Nyi Saerah diantep. Sina kedal heula ucap yen rek talu ka manehna. Sanggeus rada lila Buldani teu kuateun nahan sirah nangulapes awakna leuleus. Kesang tiis meuni nyorolok pok ngomong lumengis. Saerah, laan sireum, aing taluk. Nyaan Buldani? Lamun aing bohong, teuk beheung. Heuh ari kitu malaan Kang. Nyi Saerah marentah ka Bani jeung satar. Harita keneh sireum kararange dipiceun tapi aya keneh hiji-hijieun. Nuting garayam kana beuteung kana tonggong jeung sabangsana mung hanya kal waktosna. Sep, mitra.